Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu boleh mikariustun mikasono kana carios-carios Sunda pidangan simkuring nuju di mana wae ayana boana caketna boana tebihna pon kitu di anu nuju ngalanglang buana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui carios-carios Sunda. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan aya dina panangtiungan kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin, sehat lahir sehat batin bari patepang sareng kabagjanutan nu atas uanganna. Kalaya naon anu digugikeun ku ribados salawasna tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana, tiasa ngajantenkeun hiburan, atuh sasieun sabeunyereun mamanawian tiasa mahudang kaeling kana paninengan-paninengan utuh parantos kalangkung nu salawasna ebreh dina panglamunan. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku pribados leres-leres tiasa ngahudang paninengan. Kalian dina waktos itu simkuring sejang ngadugikeun carita pondok atau nepi carpon heubeul anu parantos midang di majalah Sunda Mangle. Mangga para wargi supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu ceureush urang kawitanan. Payung Koneng karyana Endang S. Argayuda, carpon anu parantos midang di majalah Sunda Mangle. Kalian bilih palawargi palai ngupingkeun deui caros-caros anu sanes manggawe dikupingkeun dina FB nya dina Facebook Endang S. Argayuda, kantun klik ikuti. Hatur nuhun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Payung Koneng karyana Endang S. Argayuda, karya simkuring. Poe Senen di bulan Desember katompernakeun Raja Mandala sabeupeting diguyur hujan. Solokan banjir, walungan ngagulidag cah dengdeng. Cileuncang ngabayabah mata koream dumampah. Rek mangkat ka pagawean teh kalah cinutrung di pos ronda ngadon ngahurun balung. Ngumar panglamunan bari nungguan raatna hujan. Keur mangprung dina panglamunan lar aya anu ngaliwat di papayung Koneng. Budak parawan keur sumedeng bijil bulu mayang, awak sampulur laur tangtung, cangkeng lengkeh lir papanting, pakulitan semaju carulang. Rambutna anu ngarumbay hideung galing muntang, geulis teu aya banding. Dangdosan diraksukan saragam sakola anu dipasieup acuk haneut warna biru kembang-kembang. Neng tiasa ngiring ka payun, tumanya beri awak mah langsung kana payung nu geulis. Mangga da jebragi payungna oge akang. Cumarita dereh deh naker bari imut ngagelenyuk pikayung yunen. Sorot socana jumrelat niruk jajantung.
Hatur nuhun untung nu geulis kaleresan ngalangkung. Puntennya tos kumawantun. Rada era sia disebut lalaki cunihin wabanian jol asup wae kana payung sapayung rejeungjeng manehna. Kang Wisnu wios teuing ridho ieu eta nu geulis jawabna mata kembang kadu bet apalin kana ngaran sorangan. Geuning unia kangaran akang hate mah ngajengok lain di kieuna. Nah ieu aya budak geulis make apalin kangaran sorangan padahal asa kakara tepung. Ari akang pan abdi teh tetangga unggaliteun oge sok tepang mun akang na we kuasa nu dipingit tara kersa lumantung. Teu disangka ti anggalna horeng nu geulih teh cenah mah tatangga. Sok tara pirajeunan ulin bakuna ari mulang digawe teh awak lelungse asa capek. Punten atuh manawi kawidian hoyong uning ngajenengan salira. Sateanya nyai teh tumanya ngaran bari ngarapetkeun awak nu geulis. Awatiris alatan hujan kasilih ku nyiakna hawa panas dina sakujur awak. Katurug-turug nu geulis teh melangsing seungit malati beuki araraneh kana rarasaan. Oh, nami abdi mah Dewi Kang. Ngaran anu siep jeung kagelisanana saterusna leumpang dedempetan bari pogot ngobrol muruk ka jalan raya. Dewi megat angkot jurusan Ciranjang, manehna sakola di SMA Ciranjang. Kang canak wae payungna ku akang margi tempat jemputan tebih keneh abdi makan angkot ieu nu geulis teh geuning ku bageur pikaresepeun. Pas sore sabada mulang ti pagawean terus nganterkeun payung. Kasampak Dewi keur anteng hariring bari metik gitar dina bangku sisi balong. Sorana anu halimpu ngagalindeng matak nineung. Rema-remana nu ralancip pakupis ngamainkeun senar ngahaleuangkeun lagu kalangkang. Sanggeus katingalieun ku manehna aya nu datang belenyeh maledog ku imut kareueut. Imut an matak gering nangtung ngalanglayung. Kang punten manawi teh teu aya tamu. Dewi ngabagiakeun bari ngageser diukna kawas nu mere isyarat ditah diuk parendeng. Ieu bade nyangakeun payung kagungan sok payun disarenkeun geek diuk ngarendeng jeung manehna. Oh muhun hatur nuhun. Dewi nampanan payung bari terus disarandekeun kana bangku. Akang anu haturkeun nuhun terus dibapari nembut payung. Ngajawab dirina bari hate ngadadak kumeleter samar pangrasa. Nya sami-sami we atuh Kang, kumaha payung teh ieuh? Manehna betumanya anu araraneh make nanyakeun ieuh kana payung. Ieuh pisan, payungna rubak, warnana kameumeut deui. Ngajawab sahinasna teu ngarti kana maksud ucapan manehna. Ieuh keneh hate abdi waktu sararandengan sapayung rejeung sareng akang. Tos lami abdi neuneun harapan ka salira, tapi akang ku banget bedegong. Nu geulis bet cumarita bruk-berak taya nu disumput salindung. Aya ku bungangang rasaning ati, ari sugan ambon sorangan. Oreng manehna oge cenah kepentang rasa ti bareng tepung. Geus karuhan kitu mah teu hese beleke, batu turun kesik naik kalapa tonggoheunana. Basa isuk-isuk rek jung pisan nyang kapagawean bet ngaririncik hujan letik. Adena Dewi ujug-ujug datang make payung koneng. Tapi dina payungna aya anu aneh, aya gambar hate sapasang kalawan handapeun gambarna aya tulisan payung katresna. Neng, dinaonan eta payung? Nya langsung nanyakeun sabab payungna bet beda ti biasana make aya gambar jeung eta tulisan sagala.
Titi mangsa Kang supados salawasna saling ngiungan ngajawabna angger di barung imut ngagelenyuk matak deung deleueun. Amin. Katresna agang ka diri anjeun leuwih iuh tibatan payung, leuwih liuh tibatan talaga. Hatek kebaku kabagjaan sumarita ka manehna dari pisan. Hatur nuhun Kang. Abdi oge sejasati hasatuhu kasalira. Dewi Dumarida. Ti harita taya waktu nu kalarung taya mangsa nu kabuang. Unggal patepung galecok ngobrolkeun ka sono. Silih simeuh ku kadeudeung, silih bagiakeun ku rasa kaheman anu keur mejeuna geugeut lait amis duriat. Duaan kokojayan dina galura katresna anu motah ting juringkang. Tapi keun aku paribasa jodoh pati bagja jeung cilaka eta katangtuan pangeran. Najan katresna duaan keur sumedeng karembangan, najan kasuka kumoleab saban ngarenghap, najan janji paheut pasini rek ngahiji, tapi kadar teu bisa disingdat. Sekabe angen-angen reuntas memeh mangsa. 10 tahun ti harita aya nu ngangkir ka kota nu rada anggang. Di jalan tol ngahajak keluar kepada larang. Rek sumoreang mapai-mapai jalan paninengan, di mana asih duaan pernah sumanding. Sepanjang keur nyorang jalan anu diapit gunung-gunung, hate ngadadak krusras kana lalakon anu kasorang mangsa ka tukang. Segala anu kaalaman jeung dirina bruh breh kumalangkang. Anjog ka pengkolan saguling, mobil ngarandeg ngareurekeun hate anu kumolear teu geunah cicing. Tangtungan rono jalenjang di papayung koneng kumolebat dina panglamunan. Lamun hujan ngaririncik Dewi sok jajab nepi ka dieu make payung koneng. Palebah jalan cagak mobil dipengkolkeun ka jalan heubeul, jalan anu pangpinuhna ku rupa-rupa kaendah. Unggal poe pre sok ngalibat ke jalan ieu ngadon pelesiran. Sasak walungan Citarum anger can robah. Andapeunana cari walungan ngagulidag kiruh. Sanggeus liwat tanjakan beulah kenceun jalan aya warung makan. Reg eureun. Mobil dikasisikeun. Lain lapar-lapar teuing. Tapi ieu warung nyimpen jutaan carita anu jadi paninengan. Saksi bisu kana geugeut laitna katresna duaan anu sering lumantung mangsa sore-sore nganteur pangrasa anu sarua ngagolak kuseun asmara. Warung ieu tempat balake cerakan bari ngobrol nyacapkeun ka sono. Bapak ari bade ngeresakeun tuang di dieu mah mangga kalebet. Beda sopan arikan mbah mobil alus mah bareta oge bageur ngantaran pikareng ku sopan siga ayeuna. Kantenan atuh ibu bade pisan keleresan tos lapar ongko emut ka jaman baheula ngomong semudun dumarida nyedek kana tikoro. Waktu ngabalieur anu maksud rek nyumputkeun semu karerek luhureun romari aya payung koneng. Asa apal kana gambarna. Ibu punten asa wau kana payung koneng anu itu kagungan banget ku panasaran kana eta payung aya luhureun romari. Nya langsung tumanyakeun boga warung. Sabaararane bet sarupa jeung payung-payung jeung payung anu pernah dipake mangsa dua anjeung manehna. Sanes anu abdi eta payung tos aya 10 tahun cicing di dinya panundaan hiji istri. Si ibu netelakeun cenah eta payung teh ngahaja aya anu nunda.
Punten atuh tiasa ningali beuki panasaran kana eta payung kecap-kecap si ibu warung asa ngahudangkeun ka eling. Mangga bapak kayak urang candaknya. Song si ibu warung mikeun eta payung. Payung teh geus pinuh ku lebu, dialak ilik, ditatap diusap, saterusna dibawa keluar dibersihan bari dibukakeun. Breh dina beulah luarna aya gambar hate sapasang. Tulisanna oge masih eces. Payung katresna. Meng jajantung asa ditonjok ku halu. Leketei hate lungse ngalumpuruk. Cimata teu bisa disumputkeun deui merebei maseuhan pipi. Ibu kumaha lalakona bet ieu payung aya di dieu? Langsung nanyakeun ka si ibu warung sabab araraneh naha ieu payung bet aya di dieu. Kalayan aya dina luhur lomari bogana si ibu warung. Kieu bapak 10 tahun ka tukang, aya istri ngadon tuang, teras nitipkeun payung. Saura teh ieu payung hiji waktos bakal aya anu neang. Pasikeun bae ka pameget anu kenalin ka ieu payung. Kitu nyariosna. Si ibu warung panjang lebar nyaritakeun naon pangna eta payung aya di manehna kalian dirawatan geus leuwih ti 10 tahun. Dupi ti waktu simpen ieu payung kantos aya ka dieu deui ibu. Langsung nyusul tepus kana katerangan si ibu sabab panasaran. Da pasti anu nunda eta payung teh yakin pasti manehna. Aya kenging 2 kali anu ngawitan mah dinten setahun ti nyimpen ieu payung. Anu kadua kali mah 5 tahun kapengker. Itu wae bari tuang teh naroskeun payung. Si ibu warung cumarita kalayan daria nyaritakeun kejadian anu aya kaitanana jeung ieu payung. Dedeh teuing punten ibu disuhunkeun ikhlasna. Ieu payung bade dirawatan ku abdi. Nya teu asa-asa deui sanggeus ngeunang keterangan ti si ibu warung yakin yen ieu teh payungna anu haja ditunda ku manehna sangkan dirawatan. Ari kitu bapak teh sahana eta istri geuning kenal ka eta payung. Si ibu warung kacida kageteunana peda wawuh kana eta payung. Pan sim kuring teh anu kapungur sok sarangan da di dieu abi tilas pacanganana teh. Masya Allah, alhamdulillah, geuning ajaibnya paingan keugeuh eta istri teh piwarang dicanak deui oge teu kersaeun horeng bakal kieu lalakona. Nah tuh ngangge teh janten nikah si ibu warung kumecrek kaya eureuna. Sanes jodoh ibu pancenari jodoh teh kegeberan pati teu sakahayang. Beres dahar neruskeun deui lampah murupang jug-jugan. Payung koneng dibawa disimpen gigireun jok. Mobil ngablesat deui mapai jalan. Ngan ayeuna mah teu sorangan. Sabab dibaturan ku payung koneng, payung katresna. Rarasaan regreg pinuh ka bunga. Najan teu kungsi ningali jiri manehna, tapi paninengan humariring sapanjang jalan. Payung koneng sakapeung diusapan bari nyupir asang usapan manehna. Raja Mandala tahun 1883. Aturan kanu hagaduhan ieu payung mugia ngajantenkeun paninengan kanggo urang.
Pun para wargi rupina carios pondok anu judulna Payung Koneng dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina carios anu sanes. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Risa ngapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggodi ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.